2 kintal ya duit namang. Gradin geus nepi. Biuk naon ieu? Nya sok sing becus. Udin Idin, aya naon ka dieu? Ieu mang ek nganteuran peuyeum. Tah, urang undang loba tah. Oh, lobanya. Kela antosan sakedeung. 8 kilo. Tami jang depo. Hatur nuhun jang. Tajang marane. KHD tapi ulah pake nyandung. Hah? Urang ge meunang. Asik Hatur nuhun, Mang. asik. Sami-sami. Ma, deul dibere loba. Tah anjing mantap euy. Tunda duitna, ulah dibelikeun udud. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Geus lah hayu balik. 8, 10, 11. Cocoan anyar bagian 3. Teteh, Assalamualaikum. Lontar. Gobloknya barutak. Ruas aing. Wah. Oyek. Aduh. Gobloknya lanjut teh. Teh. Tadi teh ma papanasan karunya. Urang we bantuan. Panas. Untung aya urang. Tah, kuduna marane sing Malik ieu ratunya emak geus papanasan capek. Mane mangan tinggal menta we gampang ngomong teh. Biuk hasem naon ieu goblok. Geus geura marandi ka dari tu. Din, nya bener cek si teteh teh nyau. Din. Hah? Ma nyeri sukunya. Henteu. Ngan saukur sing sireumeun we ieu mah. Udin, panyokotkeun dompet macing di itu. Ieu mak. Udin, Idin. Ieu. Meret ieu emak. Jang meuli cocoan anyar. Jig. Geus ulah lah mak. Heueuh. Urang mah nyomenta we nya. Emak mah mere duit teh jang meuli cocoan anyar daripada maraneh udud. Soalna emak teh nyaah ka maraneh daripada awak maneh parjet tah sok beulikeun. Nyet. Geus ulah mak. Tadi urang kan dia bere duit tadi ge. Tah loba. Teuneun we duit eta mah kumpulkeun. Tah sok ayeuna mah pake nu ieu. Yeay, asik euy. Tur nuhun mah, nuhun. Udin cinta mak. Tong poho di polo barudak, meh semangat.